jadi ciri deket kabali cicing di luhur gunung Cumali nepi ka ayeuna teu bisa kiwari geus wayah using ngantosan anu bisa nguling sangkan mun yang udang ngulising iraha buahna bisa kapeting mugia anu kagungan caangna gerang ngeprakeun remis dipaki tulang sangkan muniang bisa udang bentang kabuka najan lalauna akara tangkal geus tibarali jadi ciri deket kabali cicing di luhur gunung Cumali nepi ka ayeuna teu bisa malih kiwari geus wayah using ngantosan anu bisa nguling sangkan mun yang udang ngulising iraha buahna bisa kapeting mugia anu kagungan
lan